Iyalah yakin hesejas, yakin bahwa pangeran teh Allah, yakin bahwa anu urus rizki teh Allah, yakin bahwa Allah teh boga kodok, yakin bahwa Allah teh boga waktu janji ketika jelema nurut ka Gusti Allah takwa ngarana janji Allah bakal diberi surga, yakin wa'idna Allah ketika manusia teh nurut ka Gusti Allah maksiat Allah geus ngancam bakal diberi neraka, yakin bahwa orang teh bakal maut, yakin di jero kubur teh bakal aya pertanyaan kubur, yakin di jero kubur aya kenikmatan kubur, yakin di jero kubur aya kesenangan kubur, yakin engke bakal dihudangkeun ti kubur digiring ka basar, yakin di basar urang bakal kumpul, bakal ditimbang amat, yakin bakal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim lain disungut di dada.